ke dalam. Gusti mangga jisim abdi sadaya. Parantos pada siap sayaga pikeun nyosan pancen ti salira panjenengan. Atuh kalayan dina waktos ayeuna naon tur teu kumaha ketak sareng lengkah urang kanggo saterasna. Laras Gusti abdi oge sami dina waktos siap parantos siap sayogi pikeun nampi bonus bonus. Maksud teh pikeun nampi THR ampun. Nah, THR apa geus kaliwat lebaranana oge? Nah, ieu biwir acan ge beres gawe geus jol-jol sewot kana tegekeun. Sayogi pisan Gusti abdi pikeun nampi amplop. Aduh eta geura kumaha ieu teh. Nampi komando maksud teh atuh lah. Nah, asanana teh. Tak bulan Sumangga pada sayaga. Sami abdi oge Gusti. cobi kumaha teh yo. Wajah inga kapunut tanagi sareng emutan. Dalah larapati kasangakon. Gitu. Estuning klik putih celak herang. Ikhlas ridho demi gaji anu bakal katarima. Atuh tong dipoksangkeun teuing ngomong hareupeun dunungan teh. Cing atuh make basa-basi saeutik. Nya, basa-basi. Sebutkeun nama demi tugas, demi dedikasi jeung loyalitas gitu atuh. Tah gitu. Nah, make jeung kudu basa-basi sagala da memang nya eta mah. Nya kumaha? Saha bae jelemana, naon bae urusanana, di mana wae tempatna. Lamun eueun hiji eta mah nya eta si gaji teh jago mun kudu daek ngagawean graso. Ayo. Tapi nya bener. Bener ari kudu teh mah memang bener. Tapi urang teh atuh kudu apal tata krama we jeung etika dina nyarita teh. Tah gitu. Nah, make jeung kudu make etika sagala. Naon etika? Batata ngawin oge etira ka etiit ka pasar moali nog 2 kilo sayur 3 bungkus. Tarigu 3 bungkus jengkol we 6 poteuy we 4 runtuy. Mangga Gusti. Dah kumaha. Ieu dulur balat-balat kaula sakabeh. Semohon dawuh timalan kumaha. Syukur bagja kumbayangan dulur-dulur kaula sakabeh dina waktu ayeuna geus pada kumpul. Kaula bunga anu taya papadana bunga barina sugema ningali waladi-waladi anu geus nembongkeun. Kasatian pati jiwaraga demi ngahontal ieu pamaksudan. Leres. Nyata napikeun ngaruksak akhlak lunturkeun lakuan tuluyu generasi ieu negeri Amarantapura supagi leungit jati diri ilang katuladanan. Mohon. Kacau balau, hancur lebur, pengharapan negara margi generasi nang tepaduli karena diri kalayan kiwarisan dan tanda kemenangan geus nemrah. Kaumulan geus muncul sabab racun-racun jiwa pada kaliara kaparunuman ieu bangsa. Eta bisa Gusti. Salamun geus kitu di dinya kesempatan orang sakabeh bakal kacidabadakeun niwas ngarebut aset-aset penting negeri. Kekayaan ngalimpah bakal sumuran anu teu kaukur bakal jadi milik pihak asing jadi kabeungharan keur bangsa deungeun. Urang pribumi sing jadi babu di lemurna sorangan dijajah ku golongan minoritas anu cerdas cerdik bari licik.
Dina intrik anu pikarojieun tapi patri moal aya duana. Oh gitu ulah. Aku halasa kitu terus geuning teruskeun ieu upaya misi sarerea. Ngajajah bangsa marasa ku pemahaman anu nyimpang utamana Barak nunoman. sing kasasar. Leres pisan Gusti. Dah kumaha. Ayeuna seueur minuman korban minuman keras dan memabukkan Dah gitu. anu kurang diedar disebar kasaban pasaran masyarakat. Kalayan tiasa gampil dijangkau. Uluh. Barudak anu sakedahna niti nata karya anu berfaedah tapi malah jadi generasi anu teler toloheon. Nyipta kaonaran di lingkungan anak akibat pengaruh minuman keras anu menyenangkan sesaat padahal memabukkan bikin dampak anu berkepanjangan. Nah naon wae kitu minuman keras anu kumaneh disebarkeun di tengah-tengah masyarakat teh. Cobi naon kula? Piraku maneh teu nyaho jenis-jenis minuman keras anu memabukkan apaan tiba heula oge geus pada nyaho. Heueuh, naon wae contona? Ari contoh minuman keras anu memabukkan teh diantawisna nyaeta whisky, vodka, arak, jus alpukat, jus tomat, rujak jamu air, cincau, cendol, kolak cau, bubur sareng colenat. Nah, ari maneh sok kemana karep wae manya sangkan memabukkan malah dibere jus tomat Ngaconya. jeung alpukat puguh da urang ieu teh kekurangan vitamin C. Oh gitulah. Make jeung dibere jus sagala. Kumaha program maneh tina nyelundupkeun obat-obat terlarang da geus sukses atana piacan. Atos Gusti. Parantos. Atos Gusti, ku abdi para pemuda-pemudi dibikin tripping, kali sakau, gering, sinting, lang-lang lingling. Walah gitu. Alatan narkoba obat-obat terlarang. Gitu nya kita teh. Nah naon wae kitu obat-obat terlarang anu kumaneh disebarkeun disulunupkeun keur nyekok generasi amarta teh. Piraku teu apal jenis-jenis obat terlarang apan tiba heula keneh ge geus disebutkeun. Naon wae tante contona? Cika naon wae tah cenah bulan. Ari obat-obat terlarang atanapi narkoba teh contona diantawisna nyaeta kokain, heroin, ganja, ekstasi, karamek, obat cacing, waisan, obat paranti budug, nyeri cangkeng, sareng pupuk orea kali serbuk pembasmi hama tanaman. Atuh, sok kemana karep wae maneh mah. Kumaha ieu teh? Ameh tripping kalau dibere obat cacing. Ngaconya. Puguh da urang ieu teh ceracingan. Bener ulahnya. Sami abdi ge Gusti. Parantos sukses besar dina perkawis nyimpangkeun pemahaman masyarakat dina perkawis politik, hukum, sosial, budaya, kali hidup beragama. Nah memangna kumaha maneh carana nyimpangkeun pemahaman masyarakat dina masalah eta? Cikan sok. Nya, ku abdi teh disimpangkeun jalan pikiranana. Kumaha cara nyimpangkeunana? Kumaha tah? Masyarakat anu bade angkat ka Tegalaga, ku abdi disimpangkeun ka jalan Ciparai Majalaya. Anu OTW ka Sukabumi, simpangkeun ka Garut. Jadi we apa nyerimpang. Atuh. Lain nyimpangkeun jalan pikiran atuh kitu mah. Nya lain nya kitu mah.
nyimpangkeun jalan turing mun edek oge. Tah eta kitulah. Hei, di tengah-tengah kaunggulan urang sadaya pikeun ngaruksak jiwa-jiwa generasi ieu nagri. Salian pikiran utama amarta nyaeta para putra Pandawa anu geus kakungkung ku pangaruh urang. Ya. Ya. Sing horeng aya hiji deui satria anu masih acan bisa kaungkulan, anu acan bisa katungkulkeun, masih acan bisa kakawasa jiwana ku urang ieu. Loh, gitu Ulan masih kene aya putra Pandawa anu teu acan kaungkulan gitu. Bener pisan. Aya hiji satria anu lolos tina sasaran urang sadaya. Aduh kalau bantuin kali ekspresi na terus sekali mengadu bukan Nah, saha eta teh namina Gusti? Cobi. Kalayan anu mana teh ieu teh? Manehna nyaeta si Gatotkaca, anak si Bima. Manehna nyaeta si Gatotkaca anak si Bima. Anak si Arimbi ti angkatan udara, satria Pringgandani. Bahaya rai, bahaya lamun diantep. Gawat gerak kuat ngelengkah sababakal jadi cocok rongkang panghalang dikena orang dina teruskeun ieu usaha. Oh sae Gusti upami kitu carana abdi dina waktu sayeuna mangga urang milari cara kanggo ngakalan si Gatotkaca sangkan saengalna taluk tunu ka urang sapertoskeun adi sareng lanceukna anu parantos anu nurut kana pangaruh anu kurang ditibankeun. Sae Gusti, kumaha tah? abdi ge pada searching heula strategi anu efektif lan efisien. Dah aya kitu nya si eta. Buat naklukin hatinya si dia. Hei, si eta ya kitu. Cie, make jeung naklukin hatinya si dia. Sok lakukan roh dia kengke. Sabab lamun kapiholaan eta si Gatotkaca dibarengan ku aki-aki anu ngaran Semar, ya bisa gawat darurat kayan urang kaharupna. Oh sae kulan. Iya, mangga dia stokan pisan.